pisaeun. Sirem gegeroan, tulung, kuring rek ti karelep. Kabeneran, ai Japati keur cidetan dina dahan anu nyondor ka cai. Kadenge kumanehna aya sirem keur gegeroan minta tulung. Barang ngareret ka handap, Japati nempo sirem keur kakosehan. Japati karunyaeun, geleber hiber bari ngegel daun salembar. Song diasongkeun daun ka hareupeun sirem. Tuluy sirem muntang kana daun. Daun ku Japati dibawa ka darat. Sok digolerkeun kana taneuh. Sirem pohara nganuhunkeun ka Japati anu geus nganyalamatkeun dina bahaya. Dina hiji mangsa, Japati teh cidetan deui dina dahan nyondor ka walungan. Kabeneran aya sirem di handapeun takal. Di kajauhan katenjo aya paninggaran bari lempangna ka katayapan. Buru-buru we sirem teh nyamperkeun Japati bari ngaharewos. Heh Japati, geurah hiber aya paninggaran ngawokang bedilna. Teu lila Japati geleber hiber. Isukna Japati papanggih deui jeung sirem. Cek Japati, nuhun pisan sirem. Isukna Japati papanggih deui jeung sirem. Cek Japati, nuhun pisan sakadang sirem, kuring geus ditulungan ku anjeun tina balai. Jawab sirem, ari eta mah apanan tos kawajiban sarerea nulungan batur nu rek meunang cilaka. Komo ayeuna kuring masih hirup sabab ditulungan ku